Mangkes. Eta naon ngadamel naon ari Mangkes? Aduh cau ageng eta tuh. Cau ageng. Nya cau. Oh, maksudnya teh cau anu kieu. Cau tanuk. Cau tanuk. Janten ku Mangkes bade di damel rangsing. Rangesing. Nanggo Oh. kalapa. Bahasa mana eta rangesing? Nya zaman ti payun mah rangsing. Zaman bareto, zaman buhun eta teh. Oh, disiksikan heula ka ieu si cauna. Cauna nu tos arasak kitu, jadi cauna teh arasak ame amisnya. Oh, asak. Disiksikan sadayana kitunya. Mamen eta. Oh, ayeuna dilebetkeun naon eta Mangkes? Heula we neng tarigu. Oh, tarigu sakumaha? Ieu Setengah eta teh nya. setengah. Oh, 1/2 kilo. Oh, eta saparapat. Saparapat. Oh, tambihan deui satengah ieu saparapat deui janten 1/2 kilo ke tarigunya. Nya tarigu. Janten tarigu dilebetkeun. Dilebetkeun. Oh, terus ngangge gula pasirnya Mangkes. Oh, Terus nyiapkeun naon ieu teh daun. Daun kanggo dibungkus ku daun. Dibungkusan ku daunnya Mangkesna. Tah, oh eta naon eta? Gula bodas. Gula bodas, gula pasir. Nganggo ieu paneli. Nganggo panili. Name seungitnya nganggo panili. Seungit. Oh, terus nganggo naon deui eta teh? Terus nganggo bade di kalapaan mah. Uyah. Uyah. Ngomong uyah. Tah ame aya sari rasaan. Ada rasa cintana. Oh. Terus kalau di kalapa. Kalapa. Mana kalapana? Kalapana ieu. Sok kalapaan. Kenging saya lagi atuh. Di kalapaan. Hoyong ieu. Ameh gurih, Raos, ameh raos. Oh. Kalapana sabungkus. Bade sabungkus. Bade 2 bungkus. Kalapana saos 2 osnya. Oh, saos we lah nya. Saos eta mah kanggo ieu. Masak pindah. Janten diaduk-aduk heula, dicayan teu? Nganggo atuh. Oh, nganggo kacai sakedi. Teu nganggo cai mah kumaha seuseut. Oh, seuseut. Ge cai heula. Oh, ayeuna cayan, kumaha cayan deui? Tah, angge cai. Cayan. Saya Dugi ka aduknya. aduk-aduk. Aduk-aduk. Aduk-aduk, rangsing. Ngadamel ieu teh kanggo icaleun, kanggo naon Mangkes? Oh iya neng. Oh, tuangeun we. Kurangeun neng ngalaleut di dia ya. Oh, ngalaleut Dari Mangkesnya. amang teh lah. Jadi mah ieu kanggo anu ompong gitu biasa anu ompong teh wawasan biasa, ieu teh. ieu mah ieu. Oh. Komo nu ngadamel nama ompong pisan. Teu aya waosna ge 2. Oh, saya waos dengan 2 cenah waosna cenah. Jadi kedah anu hipu-hipunya anu lembut makananana ieu mah. Kalapana gitu. Nepi ka rentep ieu. Oh. Tah. Gitunya. Oh, jadi eta dibungkus ku daun. Nah, tah dibungkus daun. Tah, gitu cara mungkusna teh rangesing ala Mangkes. Nah, rangesing. Terus engke teh gade di seupan. Dikukusnya, dikukus atau diseupan. Nah, dibungkus pakai daun. Jadi alami ya, makanan alami tanpa bahan pengawet. Bahan pengawet tanpa bahan ini paling gulanya. Gula we kalapa ieu mah. Jadi bahan alami, jadi makanan tradisional alami ya mah. Kalapa we gula. Kumaha Mangkes ieu siap diseupan ya? Bade diseupan Heula tas. Nih tadi kue yang rangsing pisang teh yang udah jadi. Sak teh. Oh, iya geuningan sok atuh cobian geura tuang kumaha Engkes. Sok eta tuah. Tah, cing kumaha asakna teh teu rapet geuning nya. Rangesing. Wah, ieu mah resep di rangesing mah jeung ieu Mangkes. Jeung naon teh bandrek. Aduh. Mun teu jeung naon teh? Jeung cikopi we. Cikopi atawa bajigur. Rangesing nih. Oh, nangke mah bikin bandrek geura Mangkes keh mah. Cau. Tah, aduh hipu meureun nya. Lah, Janten. anu taya waosan raos pisan. Lemon kejonnya aduh. Raos pisan.